Aduh, kemana deui nya neangan pinjaman duit? Kieu ye, amun keur susah mah ulah-ulah babaturan. Juru ge sanggeuk ngadeukeut tanah. Wah, pria kesang tiis tuh. Sugan aya pinjaman. Woi, nak. Ka dieu. Si Yagas, aya naon? Ka dieu ge. Saha nu butuh? Aing sih, tapi sia belah ka dieu. Naon mun teu budak? Geus aing ka dinya. Aya naon nu jero kana aing? Aing aya perlu nak. Dirasa aing teu ngeunah ieu. Dukulan ge. Aya naon sih? Jadi kieu ye. Tapi lamun aing carita, sia ulah seuri nya. Cerita gencan sia. Aing minjem duit mah bocah bae. Tulin, feeling aing teu ngeunah. Ulah gandeng atuh. Ai sia jang naon kunyuk nginjem duit. Gedeung pan aing dek ulin ye jeung awewe. Laju urusana sia nginjem duit ka aing naon? Atuh pan namun dek ngajakan ulin awewe mah kudu mawa duit meureun. Lah gas, saena bae hirup mah. Ulah sok hayang kasohorkeun batur. Lain kitu na, pirakuna dek di paraban angin, seubeuh mah teu. Kembung mah heueuh deui lah. Ya aing lamun ulin yang awewe teu mau duit loba gas. Kok bisa sih? Bisa lah sancan ulin ge. Minum obat telan ku aing. Pantesan awewe nu betaheun ka sia. Cek saha sia sotoy. Aya emang. Yeuh, ngeragukeun ketampanan aing sia. Tampan cenah. Beungeut doang bubuk ranginang ge. Eta sia ari ngomong pina kena amat sih. Uyuhan eta awewe terkena penyakit tipes. Emang senek ulin jeung saha kitu? Ulah hayang nyaho sia mah. Ih, gitu jasa kebaturan. Geus geura, udah pinjemkeun duit moal ka aing. Maksa amat dikelepak ku aing. Atuh siana angel. Aing, ye. Asik. Kitu ke bray. Ya, karunya aing mah. Ya heuy. Naon ieu? Duit lah, masa daun? Atuh heueuh aing nyaho ya duit, tapi kan aing minjemna gocap. Kunaon ngan goceng? Daek cokot, teu daek sabodo. Masya Allah. Boga babaturan. Ku balangsak-balangsak teuing. Jadi moal, lamun moal di kantongan di ku aing. Aing ajunan sesana ka mana deui? Ka mana los lah? Aduh. Mana kurang 45.000 deui. Jadi moal ya. Oke, daripada eueuh aing. Nuhun nya. Geus. Betak, aing dek curhat ya. Curhat soal naon? Menurut sia, awe kos aing pantes teu sih diperjuangkan. Atuh pantes lah, sakabe awewe pantes diperjuangkeun. Tapi kok aing nyeri hati bae nya. Sabar bae, kayaknya bakal bahagia. Kiraha tuh, Atuh engke mun sia kepanggil nu terbaik. aing dicapai hati cu. Ulah-ulah sia, aing sarua pugu. Sarua kunaon tuh? Atuh sarua, sekali nak berjuang, mah disia-siakeun. Terkadang apa yang kita harapkan tidak sesuai ekspektasi yang kita bayangkan ya. Yang menurut kita baik, belum tentu menurutnya baik. Percayalah, dia akan memberikan sosok yang tepat pada waktunya. Semoga. Aing kieu mah andong jelema nu benernya cu. Tumben, biasanya mah rada blow on seutik. Aboh, dicium tutung si aku aing. Cium mati ya? Aboh, pangeunahan sia eta mah. Aduh bu, main cuit bae di. Mana pereus dong ngomongan tetangga. Lain peres-peres di dilekit punggu karena ginjal. Geus lah galau, isin tuh ke pens. Galau kunaon, Mbak? Geus mending lain. Kemana? Lempangan aja bawa suku. Ayo ge, kabut ongkoh. Geus kitu bae lah lur. Nuhun nya. Laju sesana senek di tangan ke mana? Ka mana ke ka mana? Sugan mah ini mau duit di jalan. Tuh, amun kitu mah. Nuhun nya bray. Siap kawan. Doakan sahabatmu ini agar semuanya berjalan dengan lancar. Haha, pasti kawan. Wih, sekarang di pan 17-an. Setara ngelanin konten kemerdekaan gitu. Atuh pemain ge arana weuh. Kamarana gitu. Nyara rasa teu jalan balik. Padahal mah seru tah nyin konten kemerdekaan. Tahun kemarin mah aing nyebur. Seru lah.
Ngomong lamun aing lomba melupakan mantan mah. Juara hiji aing. Juara hiji di mana? Nu kemari ke diatean kene. Gandeng atuh ngisin. Contoh iya aing, Kiki ge pernah juara nembak awewe. Lah ngawadul bae sia. Teu percaya, sok ulu awewe ditembak wae. Aju diterima. Wih, jangan salah. Ditolak tuh. Mana sempat ditampilin, mana peures di. Lebok sia tah. Sia-sia sulis. Makana cek. Namun banget joret ya, ulah soalnya dipapoy. Kaki kasepna cek main ge. Oh. Aing ngadeng-ngadenge mah sutradara urang keur deket jeung pramugari. Bener ente sih? Berita hoak eta mah. Oh sih bisa berpikiran gitu. Mau daekeun pramugari ke sutradara urang mah. Kenaon tuh? Atuh dulu tampangna mana bulu, gembel. Hirup deui. Abo, lah kitu sia kajeng kumaha ge eta sutradara urang ya ho. Dieu nya, untung jelema naur. Lamun aing kumaha tah? Mantap dipecat aing. Tapi nacup, lamun emang benernya anak deket jeung pramugari, orang sebagai pemain kudu ngabantu ngadeket lah. Atuh pastilah. Unggal poe ngademan bae, cengat cengir. Urang jelema sengklek eta sutradara. Nyawa teuing kalkulur beranda dong teh saudara. Geus ayu lah, penting-penting ngagibah bae. Sia nu mulai tilu lah. Emang aing kitu. Tuh, Rin. Lona mulai. Jadah sia. Ada beuh, gebuk bae sia. Lah. Tuh, Neng. Kangen ya. Aing nempo banget geulis ya. Tuh, Ripo, my love, my love. Kok nama geus kitu ditembak ku aing. Telat seutik be. Bisi kucing. Eng. Alap yuk. Lis. Si Ana tuh. Oh, tah. Wena, tadi sia. Oh, yang kadinya. Nega mana sih anak? Atuh kali masih iyalah. Dik, klik naon tuh? Tunduk ranjang. Eta sia, kitu main dianggap tunggul kitu. Orengan mah ya sih, ya tak. Ulah basa-basi sia. Aisyah nak mana? Ye. Lempangan bae aja bosen. Aing gilu ge. Tuh ayo nek ilu mah. Masya Allah. Poho aing. Pokok naon? Aing aya perlu jeung budak. Eta ieu gitu bae. Aing tilanya, ngirim sulisna. Oh, nggak ada. Kata Jong. Jelas botak. Peka jasa si Ucup. Kesempatan aing ya. Woi nak, kunaon sih ya? Teko, ulin ya. Ayo tuh. Eta sia. Haram jadah amat ka budak. Wong ani yang ngapetan calon ka bogor aing. Geus kudu ditonjok mah. Oh jadi kieu cara sia. Naon sih datang mah ngajaprak deui. Saya nyatu. Awalnya nu poin diajak ulin, si Sulis. Oh, Sulis. Ampura gas teu nyaho. Cowa lah. Kecewa gas dan kecoa. Maklum bang, ke emosi. Naon sih dak? Lis, saya kunaon sih bisa jeung nyana? Atuh emang kunaon? Aing bolis ka sia. Bogoh. Kok bisa? Bisa lah. Pan sia gelis meureun. Jadi ceritanya sih nembak aing ya. Lis aju kumaha respon sia? Duh. Ampurannya lainan nolak. Tapi aing nu ngebogohan heula. Kunaon emang? Kurang kasep tah beut aing. Lain gitu, gas. Aju naon tuh alasan sia nolak aing? Aing geus menang nu terbaik. Hah? Salah ya? Gandeng si anak. Tuh. Bodak. Dari hata jasa nyangka aing. Duh, Bray, bilang apa katuh? Bodoh amat lah. Ucek. Ih, nanaonan sih dak. Nanaonan. Repes ya Sulis. Belum segitu sih ka awewe. Kunaon emang kesenang tak? Terus ayeuna ulah di layanan. Sorry ya, Bro. Emang jodoh mau ke mana? Haram jadah sia, geura mabur itu. Gak ada kasep. Tekan Sulis guys ya. Wilis, sakadeng dipan 17-an. Saudara mau ngin. Emang masih ucapkan ya tuh? Nyampe ya? Oh, Wilis. Aya naon ngantorokan aing? bukan ya. Ulah kasar sih ka awewe. Kunaon emang kesenang tak? Terus ayeuna ulah di layanan. Ayolah.
Tuh, Neng. Kangen ya, aduh. Bohong, sayang. Kedeng pan aing kuling ya jeung awewe. Aduh, urusan sing nginjem duit ka aing. Naon tuh? Atuh pan mun ngajakan ulin awewe mah kudu mawa duit meureun. Lah, gas. Di rumah kudu rumasa. Hai, lebok tasnya. Siang sih sulit. Makanya ceng lamut bro. Selamat ya. Selamat. Kedeng pan aing kulin ya jeung awewe. Lah, terus urusan yang aing naon? Atuh pan hari ngajakan awewe mah kudu mawa duit meureun. Lah, gas. Di rumah kudu juga enjoy bae. Trek. Lah, gas. Saena bae di rumah. Willy, sekedeng di kan 17-an. Saudara mau nyian konten 17 Agustus gitu. Atau permainan nggak? Iya, mau berangkat ya, Pak. Di kamar sih anak. Gas ayu. Kedeng pan aing kulin ya jeung awewe. Lah, terus urusan si nginjem duit ka aing naon? Atuh pan amun ngajakan awewe mah kudu mawa duit meureun. Lah, gas di rumah sabae. Poho deui. Eta rasa apa yang kata juga bang? Atuh pastilah. Enggak penting. Enggak pentingnya. Penting. Kok naon? Aing nggak perlu jeung mudah. Kata iya gitu baik. Aing udah tulisnya. Aing tilanya, aing udah tulis. Kecoa. Beta aing curhat ya. Curhat soal naon ya? Menurut sia awewe kos aing pantas nggak sih diperjuangkan? Pantes lah. Awewe, SKB ya. Awewe dia pantes. Kecoa gas, lain kecoa. Kecewa gas, lain kecoa. Percayalah dia akan memberikan sosok yang tepat pada waktunya. Semoga. Aiki mah andong jelema nu benernya cu. Biasa mah kayak gua tadi. Masih nambah kainnya. Lah, jadi kemana sih? Juga mempunyai iman. Yang orang, tapi mau bobo-bobo kan? Cing gitu.